Aya cenah aya telur gabus na aya kemasan anu 5.000. Duh cek abi teh ieu teh tos di kilo anu 10 ribuan sadayana. Duh mun ngadamel deui nu 5.000 saweurna teh. Ameh 5.000 na tiasa dianggo jajan anu sanes untung aya keneh sabal deui telur gabus anu acan dibuka. Tah ieu teh abi teh langsung we dikiloan dikemas. Da sok karunya geuningnya sok ngaraoskeun da emang nya panginten anu 5.000 na tiasa dianggo jajan anu sanesna. Tapi da euwih deui sesuai kebutuhan da sok aya wae anu naroskeun anu 10.000 oge. Tenan anu bade ngalayat nu teu damang mah sok meserna teh nu 10.000 da nyebatna teh ameh ama saurna teh. Raos deui baraya ieu teh si telur gabus teh. Punten si ikanna teh karaos pisan baraya. Kajabi 5.000 10.000 teh seueur pisan eusina teh. Di teksturna teh henteu teuas ningan hipu ngepros. Wana mah wantun pisan weh kanggo abi mah. Hargi sakitu kajabi rasana oge enak baraya. Sing sarumanget nya sing arageung milik ameh jarajan ka abi.